Iwatu iman ibu-ibu jamaah tahlim pre tina ngaji teh aya contoh ti Nabi sareng sahabatna. Jadi kudu nama lamun minggu ayeuna rebo ayeuna ngaji tah pre heula kudu nama tong orang ngaji sehingga can kaamalkeun kamari gitu. Jadi ulah goreng santa kanu teu ngaji teh eta teh keur ngamalkeun heula anu kamari nya. Ngan genteng-genteng ulah potong gitu bahasana teh. Beureun ngamalkeun urang can bisa. Ari niat geus seseg mah dina hate rek ngamalkeun heuh atuh nabung-nabung heula ilmu nya. Kari bari nungtut ngamalkeun ilmu geus katarima sarua. Can boga judul ge ti imah tapi geus katempo ieu teh aya barudak jeung kolot. Tah berarti kudu kabawa duanana nya. Judulna teh ngadidik anak supaya siga jadi indung bapana. Kumaha teh urang? Lamun budak hayang siga urang teh sukses teh gitu pertanyaanna teh. Lamun hayang siga urang berarti urang teh percaya diri. Tapi kade omat maneh mah ulah cara emak, ulah cara bapak. Narangkeun naon tah? Narangkeun yen urang teh sukses. Lain contoheun, lain tuturkeun nu jadi anak. Budak oge komo sapantarkeun nu geus mimiti dewasa akil balik bakal nempo teh indungna jeung bapana heula. Sabab indung teh madrasah awal, pendidikan awal. Moal bisa nyalahkeun sasaha lingkungan. Nyalahkeun pasantren pedah sakola di dinya, di pasantrenkeun di dinya. Da budak mah karakter alus gorengna teh lain ngadadak di pasantren kade. Bawaan ti imahna kumaha didikan indung bapana. Di pasantren kari ngembangkeun. Dikembangkeun di pasantren teh. Dibere materi ti ditu ti dieu. Naon kakurangan teh dilengkepan di pasantren. Bahan dasarna mah budak kasolehanana mutlak aya di kulawarga ti indung jeung bapana. Nu matak lamun aya pertanyaan, mudah-mudahan pun anak teh sing siga anu leuheung keneh. Ulah siga si anu, ulah siga budak si anu, leuheung urang geus boga tanggung jawab saeutikna. Tapi lamun urang sarangan geus minar kade ulah diturutannya emak jeung bapak eta teh nerangkeun naon? Yen urang teh ngarumasakeun diri, urang lain contohin, lain tuturkeuneun anu jadi anak. Tapi lamun percaya diri, maneh paling henteu turutan, emak turutan bapak. Bapak saha? Emak saha? Artinya urang teh geus ngahargaan diri sorangan sarta percaya diri nalika urang mere nasihat ka budak. Ngingetan ka budak, paling henteu siga mas siga bapak. Kieu we bapak mah sederhana hirup di rumah tangga teu neko-neko lah. Nu penting tingali kumaha emak taat ka si bapak tanggung jawab ka hidup ka emak ka keluarga. Tah itu bagian tina kepercayaan diri. Yen urang teh memang layak untuk jadi public figure paling teu di rumah tangga dituturkeun ku anak turunan urang. Aya sabaraha tips dina kumaha cara ngadidik anu jadi anak. Mafhumna naon cing? Barudak oge kudu boga tips kumaha cara sangkan babari dididik kudu jadi indung bapana. Jadi etik kasolehan kolektif disebatna. Henteu ngan sakadar budak soleh unggul komo kitu mah ulah. Ari urang teu nemong kasolehan. Atanapi urang unggul anu solehna tapi budak urang teu aya saeutik oge ciri-ciri eta teh serepan tina kasolehan urang. Tah anu matak urang jeung budak pamajikan yang salaki eta teh kudu ngawujud kasolehan kolektif. Moal aya katentreman di rumah tangga lamun masing-masing geus aya dina level eta. Level salaki tuturkeun pamajikan jeung anak. Indungna oge geus layak jadi indung tinu jadi anak-anakna jeung pamajikan tinu jadi salakina. Jadi di rumah tangga eta teh negara anu ngamimitian memang ancur ke masyarakat teh ditempuh heula kumaha di rumah tanggana rek nyalonkeun kades we urang panempuh heula ieu teh jelema di rumah tanggana kumaha secara pribadi ya nganilai teh di rumah tanggana wae ucutan tingali anakna tingali pamajikanna siga kumaha anakna mabok unggal usik pamajikanna pamanajig balik peuting contohna ieu mah urang ge pamikir dua kali. Komo mah mimpin masyarakat anu loba mimpin rumah tangga wae teu bisa kehelaanan kudu milih nu kitu. Matak geus genep deui di desa Rancakole aya pemilihan
kades urang kudu hati-hati intina mah omat ulah milih nomor 5 gitu ulah opat cenah teh oh nya da opat bae sugan teh pilih bae mah cek nurani urang oh ieu mah da moal bisa dibobodoh hate mah teu kudu kajebak lamun aya tang dibatur ieu mah datang teh abring-abringan sabaraha urang datang ka imah teh ka tokoh biasana mah nerangkeun visi-misi rencana ka hareup hanya urang kitu we ninggal we tina bahasana urang bakal bisa ninggal gitu tapi terlepas tina penilaian husnudon sugan we ina mah ka hareup ngan lamun urang didatangan ku para calon misalna mah bijaksana we lamanya milih kabeh gitu nya hiji we nu kapilih mah ulah masihan harapan anu teu puguh PHP ulah barang penta kada umat ka calon banyak biasakeun jujur diri urang diparengkeun aya calon nu nawisan bilih peryogi anu atuh di anu gaduh lembaga anu sim kuring mah teu biasa tara barang penta ngan lamun rek mere mah eta hakna pasihkeun we nyuhunkeun amanah we sareng jujur bangun ieu desa kalawan sing hade kitu unggul nya di mamena ge urang geus katinggal ngan nilai hiji jelema teh kumaha engkena tuh pan aman kada ulah mere harapan ke beban ke urang geus dibere anu can kana rosi bae murtasi kana sogok menyogok nepi ka seserudug di babaranting mana can pangmerena gede eta mah masyarakat geus ecek-ecek pisannya menengah ke bawah ulah urang kelas-kelas eksekutif menengah ke atas kelas intelek tong daek ditukeran ku nilai anu ukur 5 tahunan bari nilai sabaraha ratus ribu misal berarti per sapoena sabaraha urang dibayar keur mayar harga desa contohna eta mah nah cerita wanian nyaritakeun har da ieu mah teu nyebutkeun inisial atuh jeung teu nyebutkeun saha-sahana jeung ieu teh keur sararea namun ka calon sararea lamun rek dipilih pilih nurutkeun kahayang masing-masing anu cek urang alusnya berarti tadi pilih kabeh gitu tah eta di antarana cara-cara urang nganilai jadi memeh di rumah tangga memeh di masyarakat teh mimpin masyarakat balik heula siga kumaha di rumah tangga kitu kan tadi teh bahasanna